Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahwaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Langkung dipayin puji sareng syukur kanggakan ka Gusti Nu Maha Suci sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngumpul di ieu tempat dina kaya sehat walafiat. Salawat saring salam kita maca kang geglontor junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagilah keluargana, para sahabatna, tabiin-tabiatna anu ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Bapak Camat neraka desa Kadung Waringin oge teu hilaka sadaya warga desa Karangharum anu kusimkuring di pika hormat sareng di pika reueus. Saat tancana simkuring hanturkeun nuhun ka panata acara anu parantes masihan waktos sareng kasempatan kanggo ngadugikeun diantara. Simkuring ngadeg di ieu panggung teh kanggo ngadugikeun pangbagia ka sadaya dina raraga hayu urang vaksin. Kuring bakal nyebarkeun keunaan pentingna vaksin COVID-19 nanging santenya eta hayu urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sebab parantos dipasieun gampang sareng lancar dina ngalaksanakan kegiatan ayeuna. Hadirin anu kusimkuring di pika hormat, henteu percanten parantos ambil sataun Indonesia katandangan virus COVID-19 tapi dina bencana ieu aya pelajaranna. Di Indonesia nyalira aya langkung 1 juta jalma ka pangaruhan COVID-19. Vaksin COVID-19 parantos sayogi tapi henteu sadaya henteu cekap pikeun masyarakat Indonesia pangaruh vaksin COVID-19 dina pandemi bakal gumantung karena sabaraha faktor. Ieu kalabat faktor sapertos aktivitas vaksin. Kumaha geunengan etap disatujuan dihasilkan sareng dikirim sareng sabaraha urang target anu bakal divaksinasi. Pemerintah nargetkeun sahamtena 60% penduduk Indonesia lawan bakal ngirimkeun vaksin COVID-19 pikeun ngahangkal imunitas kawanan. Terasna COVID-19 kada dituturkeun taat kana protokol kesehatan 3M. Kahiji kanggo masker anu leres, ngajauhan jarak sareng ngajauhan balareas, sareng ngumbah lengan kanggo sabun. Rupina cekap sakitu tambah makna atau simkuring bilih. Aya laku sahaur bahe corok bobo sampanan yang sapekan hampunten anu kasuhun mugi jebek pangampura. Mugi negara urang salawasna nyenjet teu aya dina panantayangan Gusti Nu Maha Suci. Amin. Wassalamualaikum